Dawuh Allah dina surat Ad-Dariyat ayat 22 anu unggalna a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Surat Ad-Dariyat ayat 22. Wa fis samai sareng eta tetep di langit rizqukum ari rizki aranjeun kabeh. Hiji anu di langit teh naon cenah? Rizqukum rezeki aranjeun kabeh. Hiji tah nu aya dina ieu ayat. Nu kadua nu aya di langit teh wama jeung perkara tu aduna anu dijanjikeun aranjeun kabeh. Janten anu aya di langit teh anu aya di langit tur aya pertalianana jeung aranjeun teh jeung urang aya sabaraha cenah? Aya dua. Hiji nu aya di langit nu pertalianana sareng urang teh naon? Rejeki. Nu kadua perkara nu aya di langit tur aya pertalianana sinareng urang teh nyaeta perkara anu dijanjikeun pikeun urang sadaya. Tah ieu ayat surat Ad-Dariyat ayat 22 aya hiji kisah anu bertalian sinareng surat Ad-Dariyat ayat 22 ieu. Kumaha cenah kisahna teh? Kieu ye kisahna teh. Aya seorang ahli supi. Terang ahli supi. Ahli supi teh sanes ahli suka film. Aya seorang ahli supi, ahli tasawuf anu mana anjeunna teh dokot yaduhu. Naon dokot yaduhu teh? Sempit leungeuna. Ari sempit leungeuna teh maksudna sanes leungeuna alit. Tapi nu dimaksud sempit panangana di dieu nyaeta rezekina sempit. Jadi meureunnan sempit weh henteu laluasa kos batur. Kulantaran rezekina sempit hese kacumponan kahoyong, bahkan kadangkala mah hese kacumponan pangabutuh. Sehingga kulantaran eta si ahli supi teh sempit rezekina panajaathu imro'atuhu pasea cenah jeung pamajikan nana. Lamun cek bahasa urang mah si pamajikanana teh mana keur deungeun sangu ayeuna. Kumaha cek eta ahli supi, cek lalaki ahli supi teh teu acan aya neng, can meunang akang teh. Pasea we entina mah. Keun eta dijelaskeun ke pasea mah. Sehingga eta si istrina teh nuntut kanu janten carogena supaya keluar neangan rezeki. Isuk deui mah atuh cenah
sing jauh neangan rezeki teh sugan aya peluang keur meuli deungeuna, sugan aya peluang keur meuli dahareun, cek anu janten istrina teh seeta tos kitu teh pabata mahmuman rek init ka mana cenah cek hatena eta si lalaki teh da kuring mah keahlian teboga modal eueuh misalna teh cek eta si lalaki teh sehingga torojol we waktu wengi dugi kabingung pabata tuluy meuting eta si lalaki mahmuman barina bingung tur sedih wedam ulama ahli sufi ogen jalmi mah osok naon osok sedih kadang bunga kadang naon kadang sedih dan namina ogen eta si lalaki teh kalebat ulama ahli sufi ahli tasawuf dugi ka eta wengi dina eta wengi teh eta si lalaki teh kulem capek sedih tibra we naon kulem paroa pinaumi tuluy eta si ulama ahli sufi paroa pinaumi ngimpen teh ningali tapi keur sare naon cenah ngimpen teh paroa pinaumi ngimpen teh ningali tapi keur sare osok bapak-bapak ngimpen tah upami bapak-bapak ngimpen katingali tapi bapak teh keur naon keur kulem tah itu namina naon ngimpi mah ahli tafsir ngimpi mah Nabi Yusuf pami Nabi Yusuf mah tiasa nafsirkeun mimpi urang teh ngimpi diobrolkeun ka Nabi Yusuf maka Nabi Yusuf mah tiasa ngahartikeun tah hartina ngimpi anjeun teh kieu tu Nabi Yusuf mukjizat Nabi Yusuf kumaha tah ngimpenna eta si lalaki anu miskin teh tapi ulama ahli sufi dina eusi impenana teh kieu idhab 5 halikada wahpir pih hei anjeun teh kudu indit ka hiji tempat tuluy mun geus tepi ka eta tempat anjeun kudu ngeduk taneuh maka anjeun bakal manggihan 2 wadah nu hiji wadah teh dipinuhan ku dirham koin tina emas nu hiji deui wadah teh bakal dipinuhan ku dinar koin tina perak ari pek teh singkat cerita enjing gugah we subuh pas gugah eta si ulama ahli sufi nyarioskeun impenanana kanu janten istrina nyi akang ngimpi naon kang dicarioskeun ngimpina teh kitu kudu indit ka hiji tempat bakal manggihan 2 wadah nu hiji pinuh ku emas nu hiji pinuh ku perak kumaha cek eta istrina teh percaya kanu janten carogena teh ahli tasawuf ahli ulama ahli sufi jig akang init ka eta tempat maka eta si carogena ulama teh ulama ahli sufi lempang indit rek menuju ka eta tempat di tengah perjalanan eta ulama ahli sufi emut kana ayat Al-Qur'an surat Ad-Dariyat ayat sabaraha nu dibaca ku abdi teh surat Ad-Dariyat ayat 22 nu berbunyi kumaha cenah wapis samai rizqukum wapis samai jeung eta tetep di langit rizqukum ari rezeki
aranjeun. Tuluy eta ahli sufi mikir-mikir kana eta ayat kekecana. Da cek dina surat Adariyat oge ilham ti Allah eta teh. Rezeki anjeun teh di langit ari dina impian kudu ngeduk di jero taneuh di jero bumi. Da balik deui eta lalaki teh eta ulama teh balik deui ka bumina. Atuh ditaros kuno janten istrina teh naon Kang balik deui tereh geuning balik deui atawa kumaha engkang teh balik deui akang teh tetulus kunaon Kang tetulus bisi mimpi akang teh kenyataan engkang mah inget kana ayat Al-Qur'an wapis samai rizqukum rezeki anjeun aranjeun mah di langit lain di bumi cenah cek eta carogena teh. Ari engkang mah kumaha ieu teh? Cik coba kulem deui Kang. Engke wengi ngimpi kitu deui moal. Kulem deui wengi kadua. Wengi kadua teh ngimpina teh kitu we sami. Ditaros deui ku nu janten istrina engkang kumaha ngimpi teh? Anger ngimpi teh. Kudu indit ka hiji tempat ngeduk naon ngeduk taneuh bakal menang emas jeung perak. Atuh jig engkang geura init moal kuring mah cek eta nu janten caro ge na kuring mah yakin kana ayat Al-Qur'an wapis samai rizqukum rezeki aranjeun mah aya di langit lain di bumi dikeduk lain cek eta caroge na anu jadi ulama teh ahli sufi dugi katilu wengi cenah ngimpen kituna teh. Pas katilu wengi na dititah deui ku nu janten istrina jig Kang geura ini teang keduk eta taneuh teh sugan aya emas jeung perak teh kapan ngimpi akang teh kitu moal cek akangna teh cek carogena teh nu akhirna kumaha eta si istrina ngobrolkeun impenan carogena ka tatanggana. Ini teh eta si istri ulama ahli sufi teh kasaha katatang gakna ngobrolkeun impenan carogena ka tatanggana cek eta istri ulama teh tatangga salaki kuring geus 3 peuting ngimpina teh kudu init ka hiji tempat tuluy keduk taneuh bakal menang emas perak. Tapi salaki kuring teh daek wae init. Apal sorangan lin salaki kuring teh seorang ulama ahli sufi. Nu akhirna eta si tatanggana teh ngajaran indit ka hiji tempat sakumaha impenan eta ulama ahli sufi init tatanggana teh Pak. Ka eta tempat anu dicarioskeun dina impenan eta ulama ahli sufi. Dugi caritana ka eta tempat pas dugi ka eta tempat digali nya aya 2 wadah ngeun hanyakal wadah nu kahiji eusina oray wadah nu kadua eusina langir dibawa eta teh 2 wadah teh ku tatanggana eta ulama ahli sufi dibawa dialungkeun kana lalangit imah ahli sufi. Cenah ngimpi teh tebaleg ieu mah balawar teh dialungkeun kana imah kana lalangit imah ahli kana suhunan merenanya kana suhunan imah ahli sufi. Tuluy eta si tatanggana teh bebeja ka pamajikanana hei tuh anu cek dina impinan salaki anjeun teh aya tuh dina naon dialungkeun ku kuring kana naon kana suhunan imah anjeun bebeja si sahana teh si istri ulama ahli sufi teh akang itu cenah ge cek tatangga daku tatangga akang di teangna teh eta tempat teh dialungkeun cenah kana imah akang tu di luhur diteang eta ku ulama ahli sufi. Nah pas ari diteang ku ulama ahli sufi mah eta 2 wadah teh lain langir jeung emak lain langir jeung naon lain langir jeung oray
Tapi pas diteang ku ulama ahli sufi mah eta wadah teh nu kahiji emas eusina teh. Ari anu kadua naon? Perak. Tah cenah tuh ieu cek ulama ahli sufi teh eusina teh matak eusina teh emas jeung perak. Bebeja kasaha si ulama teh kanu janten istrina ieu neng cek akang ogen cek dina Al-Qur'an wapis samai rizqukum wapis samai jeung eta tetep di langit rizqukum ari rizki aranjeun matak lamun percaya kana ayat Al-Qur'an yakin ka Allah kana ayat Al-Qur'an rezeki akang mah lain dina kedukan eta lain dina jero taneuh tapi rezeki akang mah ayat di langit cenah. Nah, da cenah akang tadi mah cek tatangga eta wadah teh dua wadah teh orai jeung langir nya. Sabab cek akang ogen wapis samai naon? Wapis samai rizqukum. Rezeki aranjeun mah aya di mana? Di langit cenah. Sok sanajan tina lalangit bumi. Tak ieu kisah teh adalah sebagai kisah pembelajaran bahwa orang teh kudu percaya kana rezeki ti saha ti Gusti Allah. Dina kitab Sulamut Taufik dijelaskeun ti antawis perkara kewajiban hate teh di antawis nama adalah kedah percaya bahwa rezeki teh aya ti saha ti Gusti Allah. Kitu tah cenah ogenan sakumaha pidawuh Allah dina ayat anu sanes kumaha cenah wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha yang artinya tepati-pati aya makhluk anu kumarayap di muka bumi termasuk jalmi terkecuali rezeki na kusaha ku Gusti Allah. Matak teu kenging mangmang bahwa Allah teh bakal masihan naon rezeki. Sabab ayat dua ayat eta wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha sareng aya ayat wapis samai rizqukum wa ma tu'adun. Aya deui kisah ieu mah kisah Nabi Musa. Kisah saha cenah? Kisah Nabi Musa. Nabi Musa diparentah ku Allah supaya berangkat ka Firaun. Rek naon Nabi Musa ku Allah dipiwarang berangkat ka Firaun supaya Nabi Musa berdakwah ngajak Firaun asup Islam. Teu loba obrol Nabi Musa teh. Ieu teh parentah Allah idhab ila fir'auna innahu togo. Berangkat Musa ka Firaun sabab Musa teh geus kacida lacutna. Berangkat teh Nabi Musa teh. Di tengah perjalanan Nabi Musa teh mangmang. Duh, aing cenah lamun init ninggalkeun pamajikan jeung anak cenah. Lamun init dakwah. Ari teu init parentah Allah ieu teh. Da kuring teh kan utusan Allah Rasulullah menya. Utusan Allah parentah Allah teh dilaksanakeun. Mangmang Nabi Musa teh lamun init kuring ngalaksanakeun perintah Allah. Kumaha nya cenah anak kuring jeung pamajikan kuring di imah meureun moal bisaeun neangan dahareun neangan rezeki kitu cek saha teh. Cek Nabi Musa. Kauninga ku Allah bahwa Nabi Musa teh mangmang harita teh soal rezeki anu ku Allah bakal dipasihkeun ka istrina. Nu akhirna Nabi Musa ku Allah diparentah neunggel batu
Musa anjeun mangmang ka kuring soal rezeki nu bakal ku kuring dibikeun ka pamajikan jeung anak anjeun sok teungel batu tah diteungel batu teh ku Nabi Musa ngeun ku iteukna jepret diteungel pas diteungel eta batu teh beulah we eta batu teh di jero batu eta nu beulah aya deui batu cek Allah teh teungel deui Musa diteungel deui eta batu teh beulah we eta batu teh di jero batu anu beulah eta aya deui batu kumaha cek Allah teh teungel deui Musa diteungel deui eta batu teh nya tos 3 batunya di jero teh nya beulah deui pas beulah eta di jero batu nu katilu mah aya naon cenah aya cacing aya naon cenah Pak aya cacing tuluy eta cacing nuju ngagayem cangkemna teh terang ngagayem nuju barang dahar cek Nabi Musa eta cacing dina jero batuna dina jero batu tuluy batuna dina jero naon batu cek cik lamun dipikiran rek tepi dahareun kumaha kana eta cacing cek Nabi Musa tapi eta cacing naon barang dahar tah tisaprak harita Nabi Musa yakin ka Allah oh Allah nu ngarejekian teh najan cacing di jero batu anu teuas barang gayem cenah kayak kumaha aya dahareun tapi kana eta cacing sok komo cenah meureunnan pamajikan kuring anu lain dina jero batu cenah langsung eta Nabi Musa teh teu mangmang deui init mangpret ka mana kafir aon semangat ninggalkeun anak jeung pamajikanana moal mangmang deui kuring mah keun anak jeung pamajikan mah bakal barang dahar cenah tah kitu eta teh kayakinan Nabi Musa. Ieu kahartos kisahna teu Pak? Tah. Aya deui ya kisahna teh. Ieu mah sahabat Nabi. Urang ngisahkeun para ulama, ngisahkeun Nabi sareng sahabat Nabi. Anu jenenganana sahabat Nabi teh Anas bin Malik. Tah Anas cenah kuring sasarengan sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nya sasarengan papa sareng Rasulullah kuring teh ari pek teh kuring jeung Rasulullah nguping sora manuk keur heheotan keur naon ngaranna teh manuk teh lamun disada teh ya keur disada we nyanyi gitu burung bernyanyi tah teras dan nabi ge Rasulullah teh ngartoseun kana bahasa nyanyina eta manuk sehingga Rasulullah teh naros ka Anas apal anjeun nu diucapkeun ku manuk eta henteu cenah da abdi mah jalmi biasa Rasul mah makhluk Allah jalmi luar biasa Rasul uninga mah kana harti nyanyian eta manuk maka Rasul ngajawab yeuh hartina eta nyanyian manuk teh kieu adhabta basori wa khalaqtani a'ma parjukni fa inni jaiun nu hartosna nyanyian eta manuk teh kieu Gusti abdi teh ku Gusti dijadikeun manuk anu lolong jadi eta manuk anu nyanyi teh lolong parjukni mugi Gusti ngarejekian abdi pa ini jaiun abdi teh lapar jadi manuk teh heotan kituna teh Gusti abdi teh lapar ngeun abdi ku Gusti dijadikeun manuk anu naon
nu lolong teu bisa nempo cenah. Tah saatos kitu teh pajaa toirun ahor datang weh manuk nu sejen nyaeta naon teh namin teh simeut. Eta si simeut ku Allah digiringkeun kana pamatukna eta manuk anu lolong. Atuh eta si manuk anu lolong teh anu kalaparan jadi sebeuheun beteungna teh. Dan naon da ngadahar si simeut tos ngadahar simeut eta si manuk huhuitan deui. Tuluy Rasulullah nanya ka Anas apal eta si manuk huhuitan anu kadua hartina apal teu? Henteu cek Anas teh. Tah hartina teh nyaeta alhamdulillahilladzi lam yansa man dakarahu, yang artinya sadaya puji kagungan Allah anu Allah teh teu mepohokeun abdi sabab abdi henteu poho ka Allah cenah. Naon cenah cek manuk teh sadaya puji kagungan Allah anu mana Allah teu naon teu mopohokeun jalmi anu lain jalmi teu mopohokeun abdi anu mana abdi teh sok eling ka saha ka Allah. Jadi jelas jalma anu eling ka Allah bakal diberi rezeki ku Allah teh. Manuk oge diberi rezeki eling ka Allah mah. Tuh kitu cenah tanya. Teras aya deui hadis urang mapai kitab we. Aya hadis man jaa wahtaja wa katamahu anin nas wa abdo bihi ilallah kana haqqan alaihi ayub taha lahu rizqu sanatin. Nyuhartosna ieu hadis sing saha jalma anu lapar teh naon hoyong dahar itu lapar ngeun eta jalma teh lapar hoyong tuangna teh wahtaja di dieu teh miskin eueuh keur daharna da teu kabagean bansos misalna teh rajen anu kabagean bansos anu naon nu teu layak narima bansos da lain RT RW anu jeung punuh anu mere ti dituna nu nangtukeunana langsung ti luhur gitu. Lapar eta jalmi teh saurang Rasul sing saha jalma nu kalaparan tuluy eta jalma teh teu aya keur barang tuangna tapi wakatamahu anin nas eta jalmi teh nyumputkeun kamiskinanana ti jalma-jalma teu dibeja-beja we kamiskinan teh henteu dibeja-beja teh abdi teh jalma miskin repeh we eta jalmi teh tapi eta jalmi kumaha wa abdo ilallah ngalaporkeun kaayaanana ka Gusti Allah. Gusti abdi teh ciptaan Allah, abdi anu diciptakeun ku Allah teh ku Allah dipakirkeun dimiskinkeun sehingga abdi rek barang tuang oge hese lapar. Tasing saha jalma anu kalaparan teu aya keur barang tuangna tapi nyumputkeun kamiskinanana ka batur ka manusia teu beja-beja mun miskin teh repeh we tapi hatena lisana laporan ka Allah kana hakon alaihi ayub taha lahu rizqu sanatin. Maka jalmi anu kitu nu laporanana langsung ka Allah miskin teh lain laporan ka RT kitu tanya miskin teh repeh datar bebeja ka jelema maka eta jalmi seorang nabi ya teh bakal dibuka rezekina pintu rezekina salila satauneun cenah. Janten upami papait mah upami kasusah mah ulah sok loba bebeja ka jelema
naon cenah upami kasusah kabingung ulah sok loba bebeja ka jelema distatuskeun dina WA gitu kan ya, distatuskeun dina Facebook kuring teh jelema jelema miskin, jelema fakir, harayang apaleun jelema urang teh disebut naon fakir jeung miskin, tah dina hadisna teh kenging kitu saleresna. Justru urang teh harus pandai menyembunyikan kemiskinan dan kefakiran. Ngarah ku Allah ogen dibeungharkeun. Kan urang mah ngaku-ngaku miskin ngarah hayang menang bansos gitu kan ya. Miskin abdi teh ngarah hayang menang bansos. Ger we abdi teh ngabahas bansos gara-gara ieu. Pernah bahsul masail tentang bansos. Kieu bahsul masail tentang bansos na teh kumaha cenah hukumna naon teh hukumna teh mindahkeun atawa mikeun bansos tapi ka batur lain ka anu kuduna cek pamarentah cek eta. Misalkeun ari ngaran mah ti Kementerian Sosial teh abdi nu meunang bansos teh. Ari pek teh di tengah perjalanan dipinahkeun ka batur. Cek pinahkeun lah tong ka Jang Erwinkeun. Padahal mah ngaran abi ti Kementerian Sosial nama. Kan ari bansos mah bantuan sosial. Nu merena teh Kementerian Sosial ti ditu teh. Dipinahkeun di tengah perjalanan maka batur. Atuh ulah ka Jang Erwinkeun lah pinahkeun we ka si anu kumaha hukumna? Jawabanana teh hukumna teh ulah eta teh. Sabab mikeun barang batur kanu sejen kudu nama kabikeun. Jawabanna efek teh ditanyakeun deui. Kumaha da cenah Jang Erwin mah geus beunghar teu layak nampa bansos. Jawabanana anu doraka mah nyaeta anu ti luhurna, anu teu bener ngeunawanana, ngadatakna. Kitu cek ti luhur teh da kuring mah teu apal nu dihanap. Teu apal kaayaan nu dihanap, tanyakeun ka nu dihanap gitu. Kumaha atuh lamun aya bansos nami abdi wayahna kudu kaabikeun. Tak engke si penerimana abdina kudu dibina. Kumaha dibina teh? Bener anjeun teh Jang Erwin teh berhak nerima bansos teh. Kitu tah. Cek abdi teh bener abdina berhak nerima bansos, cik sebutkeun kriteriana mana anu berhak nerima bansos. Hiji nu berhak nerima bansos teh anu, dua anu, tilu anu. Aya teu di Jang Erwin? Oh aya halal di dahar ku abi teh. Kitu ayeuna mah. Nu kadua namina bansos teh nu kuduna dibikeun ka abi. Ditanya deui abi teh, bener teu Jang Erwin teh berhak nerima bansos? Kumaha kriteriana? Hiji nu berhak nerima bansos teh anu, ari Jang Erwin anu teu? Henteu. Dua nu berhak nerima bansos teh kedah anu, ari Jang Erwin anu teu? Henteu. Didahar ku abi, haram didahar ku abi na teh. Kitu we. Janten anu berhak nerima bansos teh kudu apal, kudu sadar kuring teh layak henteu kitu teh. Kieu we abdi mah ka para penduduk Sarakan anu meunang bansos jawab we ku hate masing-masing. Layak teu kuring teh nerima bansos, beungharan teu kuring teh? Lamun beunghar haram ngadaharna oge. Da Menteri Sosial mah mere bansos teh kanu miskin. Kumaha tuh? Cenah abi ngada beunghar tebutup naon cenah bansos abi mah ladang usaha ge katutup mangabikeun
kan usahanapeun kusaha ku bapak nu menang bansos dak bapak teh apal kuring teh naon beunghar kitu Mohon. Kumaha upami anu ngadatang sifat dihanap kan eta tilur memeran. Ieu otomatis dapat tilur teh mati hanap anu ngadapat dihanap di awak kana teu kena keharaman tadi. Ari anu ngadata ti hanap mah model RT RW kan eta teh asok ngajeng-ngajengkeun kanang kawis mah ngeun sesuai panginten pemilik non teh namina teh cek RT teh tah ieu mah kairong euy jelema non teh butuh bantuan ieu mah berhak nampa bansos eta teh osok salaletor ka abi teh salaresna mah para RT RW osok salaletor bahkan abi ogen ka RT jeung ka RW teh sok bisi cek RT jeung cek RW aya anu berhak nampa miskin setorkeun disetorkeun we da anger anu ngagolkeun mah sanes RT, sanes RW, sanes kunu gitu. Da anu masihan bansos mah sanes RT, sanes RW, sanes kunu ti luhur gitu. Kadang kieu eta teh. Ongkosna abdi teh miskin. Abdi teh penghasilan teh teu mencukupi tapi naon teu meunang bansos eta teh seueur kriteriana. Hiji kadang kala mah kieu hiji kadang kala mah semacam aya kajantanan kieu gaduh motor atawa mobil kapungkur teh pek teh bangkrut diical mobil jeung motor teh kasaha ka batur da bangkrut urang teh sementara si mobil jeung motorna teh diical ka batur teh masih keneh nami urang nya abi gaduh mobil nami abi mobil teh na BPKB teh bangkrut abi teh dijual ka batur ari mobil itu teh masih keneh nami abdi mobil itu teh nu dijual ka batur teh nami abdi cek ti perpajakan teh lancar euy Jang Erwin setor pajak mobilna beunghar abdi teh disebutna teh moal menang nampa bansos abdi teh da catetan ti luhur mah beunghar buktina Jang Erwin teh boga mobil setor pajakna lancar deui padahal mah mobil geus dijual ka batur jadi teu sinkron data di pusatna gitu kadang kala mah kitu nu kadua kadang kala mah pangateukeun bansos teh zaman ayeuna mah seueur SPPT-na seueur SPPT-na teh berarti seueur naonana taneuhna cek ti pusat teh loba ieu mah SPPT-na ge beunghar cenah jelema ieu mah teu meunang bansos we padahal mah duitna oge nu boga loba taneuh eta teh teu bogaeun gitu nu katilu penyebab teu meunang bansos teh kadang kala mah kieu aya anu api-api ka bank kumaha api-api ka bank bakat ku hayang dibere nganyuk ku bank nepi ka nginjem jaminan ka batur namun jaminan ka batur diaya-ayakeun padahal mah barang batur jaminanana teh kadetek cenah jelema beunghar jaminanna oge loba moal meunang bansos eta ogen bongana hayang naon nginjem ka bank nginjem jaminan batur aya deui kieu nami urang teh diinjem ku batur pake nganyuk ka bank nami abdi misalkeun ditamut ku batur nganyuk ka bank nu nganyuk ka bankna teh abi tapi sebenarnya mah keur batur gitu lancar nganyukna teh 100 juta lancar setorna teh padahal mah abi mah jelema miskin jelema fakir moal meunang bansos abi teh da cek ti pusat teh wah Jang Erwin nginjem duit 100 juta setorna lancar katutup wae per bulanana teh ditutup naik desil abdi teh moal meunang bansos kadang seueur gitu ti pusat henteu sinkron anu
teu nampi bansos teh kitu walaupun di lapangan tidak sesuai. Janten abdi nya sebagai anu istilah nama punuh dipalih dia dipalisarakan kieu we ka anu berhak ka anu lain berhak ka anu osok nampi bansos BPNT atanapi PKH atanapi beas sembako jeung sajabi. Nah sok urang teh masing-masing sing ngaragap diri aya henteu sahanapeun urang kitu tah. Lamun da urang mah masing teu narima ogen cukup sok atuh pasihkeun ek sawareh atanapi kabeh hatur nuhun ka jalmi anu ekonomina sahanapeun urang. Da ayeuna mah tong boroning masalah bansos masalah mikeun zakat fitrah ka mustahikna ogen lieur ceuk dina kitab zaman ayeuna mah mustahikna ogen komo masalah bansos kitu. Sinareng upami aya anu rumasa kuring teh jadi jelema miskin darurat tiada teu aya deui jalan ka mana ieu teh da tiasa ngajukeun diri supaya kenging bansos zaman ayeuna mah tiasa KRT tiasa lewat HP zaman ayeuna mah ngeun saur dina kitab pikeun ahlil khusus anu imana tos yakin ka Allah mah kamiskinan teh ulah dibeja-beja ka jelema ulah unjukan ka jelema anu imana naon mah geus luhur mah tapi da iman jalmi teh benten-benten aya imana anu ranking 10 meureun imana anu ranking 10 mah dibere miskin teh geger begana teh ka jelema kitu kan. Aya deui iman jelema teh anu ranking 3 iman jelema anu ranking 3 mah di mana-mana dibere kamiskinan kalaparan teh karupekan teh unjukanana teh tara ka jelema tara bebeja ka jelema ka Allah. Jadi kumaha tingkatan iman tah kumaha atuh urang sadayana secara agama mah urang teh kumaha wae kaayaan tingkatkeun keimanan ka saha ka Gusti Allah tingkatkeun imanan katakwaan ka saha ka Gusti Allah walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard. Seandainya ahli kampung iman ka Allah takwa ka Allah sabener-benerna iman jeung takwa ku kami bakal dibukakeun pintu berkah ti langit jeung ti bumi cenah. Eta secara agama upami ningali kacamata sosial mah nya wayahna pangintenya anu osok nampi bantosan sing emut ka jalmi anu darajat kesejahteraanana apal urang teh saeta mah sahanapeun sok pasihkeun ka dinya kitu weh. Panginten da ti pusatna ogen kitu janten kitu we intina mah da sesah kitu tah sok rek kasaha lamun geus sulit kieu kakare ka Allah kitu aya jalmi anu naon mah jalmi anu dicepret kakare lamun geus kapepet kakare ka Allah. Tajanten kitu tah seunanya pamugi urang sadayana sing dikiatkeun keimanan sinareng kaislaman katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Pesan terakhir ad-dunya sijnul mukminin wa jannatul kafirin. Ari dunya mah adalah penjara na jalma-jalma nu iman. Sok sanajan eta jalma-jalma anu iman aya dina kabeungharan jeung kanikmatan di dunyana. Eta dunya wa jannatul kafirin. Jeung deui dunya mah adalah surgana jalma-jalma kafir.
sok sanajan eta jalma kafir di dunyana termasuk jalma anu fakir miskin tetep we jadi surga na keur kafir mah dunya teh. Naon margina di dunya mah saenak-enakna jalma mukmin di dunya moal aya satai kuku na lamun dibandingkeun jeung enakna di surga engke di akhirat. Ayeuna teh urang jadi jelema nu iman, beunghar segala kabeuli, segala kacumponan. Moal sabaraha nikmat nu kitu mah mun dibandingkeun jeung nikmat di mana? Di surga. Sabalikna ieu dunya teh surgana jalma-jalma kafir. Walaupun eta jalma kafir termasuk jalma miskin. Naon margina? Eta si jalma kafir miskin di dunya na kalaparan di dunya na moal sabaraha miskin jeung lapar di dunya mah eta jalma kafir teh tapi engke di akhirat perihna leuwih-leuwih lapar jeung miskin di dunya. Tah kitu we intina mah pikeun urang sebagai jalmi anu iman walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat mah leuwih alus pikeun anjeun teh Nabi Muhammad juga umat Nabi Muhammad daripada naon ieu dunya.